Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat dulur sadayana ayeuna nuju di Palemuran sim kuring deui ya. Nuju di Palemuran. Yuk orang jalan-jalan ke palih dia ya. Wat kadari budak. Hei. Dia kali lah. Aya nu nuju proyek. Ya, suasana di lembur sim kuring ya. Ayeuna jalan-jalan. Ieu tempat nongkrong baheula. Kemana Mak mau sikat cicing? Hai. Suwaki ke ieu. Di rumah motorna pare bagi? Hah? Pare? Oh, siap tiang. Kemana damang? Alhamdulillah. Kumarana ka Sarawah teh ya? Oh, hoya kieu mah nya. Bagian ka sawah. Ya ka dieu heula Pak. Yo ayeuna awas, motor awas. Ayeuna bade ngareview heula Palemburan. Tuh. Nah, dulur-dulur yo. Tuh adek makan sana. Kamari. Yo duduluran nungkul keur ieu teruang. Hah? Tuh. Tuh pamajikan. Duluran dulunyaan atuh. Ngilu. Ya kurang merupakan cocok. Orok ya. Tadi. Hah? Ya kurang merupakan cocok. Orokan dengan ku awi. Oh. Nah, termakan Hah? Lempangan bari nyen video. Harus. Tuh, Makanan khas Sunda. ngareuna di. Tuh. Lenca asin tuh, kerupuk. Nu penting ciri khas di urang ayeuna tah kerupuk RO. Khas Puang Malapar. Lapar. Wa kernya naon wa? Kadang dom. Oh. Bentuk kadang domba naon? Ya. Nah, kali itu lah. Kali itu lah. Kamu aya Maeja. Maeja. Kamu Geraji. Eta nyian imah saya tadi. Oh. Dia ngiringkeun bocah-bocah. Sampai itu kalau gok tuh. Tuh para dulur ayeuna mah suasana. Hai ya gitu tuh keur makan deui ya ayeuna. Ke. Jeung naon tuh makanna? Karena jengkol latah cenah make sambal rawas pisan. Hai. Ngali ka dieu heula ka pale dieu. Hai. Oh, itu teh gunung. Awas motor. Kasih si motor. Pas labung. Gunung Haruman itu teh. Gunung Haruman salah. Gunung Kaledong. Ini ya mah tuh
ke diri. Yuk pulang lagi. Oh guys, nah lembur musim kering. Kaki aja. Pas membawa karung atau deh. di ditu Karung nyari. Coba dulu. cirina Oh dijualan. Atuh. Dimasak yuk. Ayo jadi mau gerede dia. kakayo Oh di tengah jeung mah. Begitu. Oh jadi imah ieu panongkrongan we barulan. Datang jauh teh. Ya dulu raya baru atau ya kalau tempat pangnongkrongan simkuringnya tuh ya. Di Bumi Hungkul aja nama. Wak. Jadi Bumi Hungkul ya. Bawa sih. Habis betapa amas. Wah, gak repot. Sampai kali apa Nabi di Ciam? Ya, Ciamis. Kasih tarian ya. Iya ya nama Aregar mohon teh. Aregar ya nama dulu dah. Baraya sadayana. Yo. Kayak bumi kepungkur mata aya ya teh. Kayak bumi di dieu teh. Kepungkur mah lalawong. Kebun jeruk ya teh. Kebun jeruk kepungkur mah ya teh di pali dieu teh. Tempat tinggal sore panongkrongan. Di pali dieu teh tah. Ayo nama jelek-jelek ya bumi. Tuh. Kepungkur mah ya panongkrongan di pali dieu teh ya. Bagus. Tadi pada tuh jeruknya masih kena ayah dulur tah. Baraya. Nah, kita kapungkur mah pinuh itu kebun jeruk mah tapi sebut lagi kebun jeruk. Pinuh ayah kena jeruk. Ayo nama sapalih tah di janten bumi. Bumi apa ya Aregar ya. Kapungkur mah kebun hungkul lihat ya. Jeruk hungkul tuh. Tapi ya di Palemuran di Garut mah Baraya sadayana. Nah, Gunung Kaledong. Kapungkur mah kali itu ke puncak nepi. Sepeda. Yuk kita pulang lagi. Yuk kita pulang lagi. Oh, itu Gunung Haruman. Kali itu tuh. Gunung Haruman. Gas motor. Oh, kali itu Gunung Kaledong. Tempat naik keliling kapungkur mah. Haruman mah tempat para layang. Mancing juga. Lausin keneh tuh. Mantap dulu. Hoyong enggan gerak Bosen. Riweuh di dieu mah naon? Masih kene ya di lapang. Hah? Tadi wing mulung heula duit. Tuh aya riweuh ieu ciga nu ribut wae ieu teh. Aya naon ieu ribut kieu riweuh.
Wah, kumpul euy. Anaon ieu? Benang sabaraha euy? Wah aya sih. Aduh, hai. Tuh kokore pengen aya nyawer. Tuh nyawer. Aya nyawer. Hariweuh. Hari. Geus meunang. Neuing. Hariweuh. Nenek menang sabaraha? Nenek menang naon? Aing mah nya menang kitu. Tah, nenek mah nya menang hiji. Yo pemuda piraku menang sabaraha tah? Murag hiji. Yo. Menang iya si Neneng menang sabaraha. Menang sabaraha maneh? Anjir loba euy. Pengen di imah kadenge gandeng aing. Dieu. Yo. Ah, syami kadek. Yo. Udang sare sih. Ah, lain ngulung. Udang sare maneh mah. Tuh, di lebat ngaji tuh. Tuh. Pengajian guys. Menang mana menang nak? Kayak kadang curik. Ta waktu makan yo. Jeung naon wae teh tah? Naon ieu balu? Kerupuk sambal. Pindang. Es krim. Jeung es. Ada dong. Wow, banyak sekali anak-anak. Nih.